Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui murid-murid kelas 4 sadayana sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Dinten ieu urang tos lebet kanu pangajaran 4. Materina ngeunaan rupa-rupa pagawean. Dina pangajaran 4 ieu urang bakal diajar sasarengan ngeunaan paguneman. Naonnya anu dimaksud ku paguneman? Jadi di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang rupa-rupa pagawean, ya. Dan untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang paguneman. Apakah yang dimaksud dengan paguneman? Paguneman nyaeta obrolan silih tempas antara dua orang atawa leuwih. Bisa ngobrol serius, bisa ngobrol ringan, ya. Jadi, yang dimaksud dengan paguneman itu adalah suatu dialog atau percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih secara langsung. Kalau pembicaraannya serius, bisa berupa diskusi. Atau bisa juga ngobrol berdua secara langsung, tanya jawab secara langsung seperti itu. Disebut paguneman. Bahasa anu digunakeun dina paguneman gumantung kana suasana batur anu diajak nyarita. Maksudna, bahasa anu digunakeun teh kedah sesuai sareng saha anu diajak ngobrol ku urang, ya. Jadi bahasanya itu tergantung dengan siapa kita berbicara, ya. Upami urang ngawangkong sareng babaturan biasana bahasa nu digunakeun nyaeta bahasa loma atawa bahasa akrab. Upami ngobrolna sareng sepuh atanapi sareng jalmi anu nembe tepang sareng urang kedah ngagunakeun bahasa hormat, bahasana lemes atanapi halus. Janten upami urang ngalakukeun hiji paguneman kedah merhatoskeun bahasa anu digunakeun kedah sopan, disesuaikeun sareng saha urang ngobrol. Dalam menggunakan bahasa di dalam paguneman atau di dalam suatu dialog atau percakapan, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Kalau di dalam bahasa Sunda ada yang namanya bahasa loma. Bahasa loma ini adalah bahasa yang digunakan apabila kita mengobrol atau berbicara dengan teman seumuran. Sedangkan bahasa yang digunakan untuk ngobrol atau berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang baru kita kenal, sebaiknya menggunakan bahasa hormat atau ragam bahasa hormat. Bahasanya halus atanapi lemes. Paniten basa. Ayeuna mangga ku hidep sadayana buka kaca 31 sareng 32. Pancen hidep di bumi nyaeta maca paguneman ngeunaan pagawean manusa nu aya di kaca 31 sareng 32. Saatos hidep sadayana maca ngeunaan pagawean manusia di halaman 31 sareng 32, mangga kerjakeun ngajawab pananya anu aya dina halaman 33 sareng 32. Murid-murid kelas 4 sadayana, mung sakitu wae materi dinten ieu ngeunaan paguneman. Kumaha atos tiasa sadayana? Upami tacan ngartos mangga tiasa diputar deui videona. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.